Abong geus lalika abdi abong kena kanu hina boro dikinciran baik baju kameja di rumah sarasa bangkat digantung talina keur mamot abdi dikantun bati nyerina laju baik. Iya tangkal jati bager. Naon? Tangkal jati. Tangkal jati itu buku-buku. Kenapa tangkal jati mana rokok? Buku-buku agak di luhur kah hanya. Rokok ulud. Kan disebut rokok gula. Eta hideung. Iya. Bisa baik. Aku mah naon teh rokok na? Ji Samsu. Ji Samsu. Bisa. Di AA meureun. Saha? Atuh ala laki menyawewe. Oh gitu. Rokona. Ji Samsu. Songot aing mana? Awak aing geheng. Super premium. Ji Samsu. Aya artina Ji Samsu. Aya. Naon artina? Ji eta 2. Ai Su eta 3. Ji Samsu. Ji 2. Sam 3. Su 4. Jadi Ji Samsu 2 3 4. Oh pan sasara ongkos sepakong teh kan baheula teh sok aya pasangan pakong lin. Si mah tukang masang itu tolol. Lain itu mah masang gula mah nanyakeun. Iya. Ai 2 3 naon sih? 2 3 lamun ibarat pakong baheula monyet. Oh, pakong monyet. Ai 2 3 monyet ai 3 4. Tah, lamun 3 4 orang buta. Ya pinter mamang. Ocong teh. Ai orang buta? Teu neuleuh. Ai teu neuleuh. Ya poek lah. Oh, ai poek? Hideung. Ai hideung? Sia, ini sia monyet tadi. Bating. Aing ngomong jeung monyet dak salalan. Itu diberean aku sae ta. Kudu dinuhunkeun atuh hirup mah. Mata. Saha nu meser boboko. Nya. Cileng kilang di Bakasi. Terus? Saha nu tos masihan rokok. Saya bilang terima kasih. Lilu onyong. Jadi cek bahasa Jakarta. Terima kasih yang udah ngasih rokok. Pinter. Cek bahasa Sunda. Hatur nuhun tos masihan rokok. Cek bahasa Jawa. Sundoro singgaya rokok. Edan. Aing waras tolol. Gitu Mansura kagum gitu. Kagum hebat boleh edan. Lamun cek bahasa Inggris. Thank you para semua. Monyong. Lamun cek bahasa Encek. Bon kamsiao. Oh, jadi bahasa Encek mah make kebok. Pan kebok. Oh. Eta tungtungan. Oh, ban kamsia. Oh, lamun cek bahasa Andia. India dusun. No bintang film namita bacang teh ya. Ya temennya beta leupet seubeuh. Enggak minta leupet. Amita bacan. Cek aya orang India kumaha eta? Beda. Kumaha? Bahat Sukriya. Oh, jadi aya perbedaan. Beda kan. Bahasa India mah lamun dia bare ku batur make dipahat sagala. Ya temen di kampak teh. Pan di kampak? Bahat Sukriya. Eta cek bahasa India. Lamun cek bahasa Jepang. Yang medok di Jepang medok. Kos tuh bisa mamang. Ipis. Emang kursus gitu. Aduh. Oh coba naon. Dibere. Dibere. Arigato rokone. Hai. Oh, cak bahasa India, cak bahasa eta Jepang. Arigato rokone. Hai. Oh, arigato rokon het. Het jelebun sabatang. Panta mah sabungkus. Kumaha bahasa Jepang narimakeun anak? 12-nya. Arigato rokone. Hai. Nah, kebahan jablah ya ini. Berarti jablah jubahan. Eta cek bahasa Jepang. Lamun cek bahasa Arab di berokona sabungkus. Ai Arab mah orang kewajiban nyebutna ke alhamdulillah. Di berokona sabungkus. Lamun bahasa Arab di berokona sabatang.
Alah, sabatang amat. Kayak mamang mah eta mah pating. Iya, naon ieu? Mana? Ngagantung. Ih, buta huruf. Aing geus Mik. astaga, mik. Heeh. Aduh, kos nu aing ieu mik. Naon. Kos nu aing. Kos nu mamang. Wah, jorok mamang teu bobogoh ngakurkeun jeung mik. Heeh. Eta mik boga mamang segede kitu. Oh, kos nu aing. Kos nu mamang. Coba buka. Hah? Cenah kos nu mamang. Iya, mik kos nu aing. Eta panjangna. Panjangan nu aing. Panjang nu mamang. Iya, mah lempeng ieu mah bengkok saeutik. Iya, perut mekprek beneran. Eta mah uluna ngagantung ka handap uluna. Aturan ngagantung ka handap. Oh, pan eta mah rada putih uluna. Lah, ieu mah putih. Oh, iman mamang. Coklat mah ieu mah. Yang sirum sekali. Boga mamang coba buka. Asa bukan naon sih, Lut? Cek mamang boga mamang segede kitu. Urang di imah boga mie kos kieu. Oh. Dada bengkok menyot. Oh, kitu. Warnana coklat. Oh, sugatna kos mamang eta. Aboh di aing nu kieu mah pelem amat. Nya polem teh nyentuh mamang. Aya bae mamang mah bating. Halo 1 2 3. Halo. Iya, maksudna naon mamang? Ngajajal emik pan tadi urang geus dakem tadi itu rokok deui. Datang. Sacenah. Hah? Sacenah menang maling cenah. Di. Naon? Manya nang maling bikeun ka aing. Eta ngahareos tadi. Abagas. Oh, Abagas. Putrana Bapak Saibul Hajat. Gas sabaraha? Nah. Abagas. Gas sabaraha? Kilo-kilo nu nya. Bating bener. Tadi gua bintang tamunya Lutnya. Bintang tamu macem-macem beurang. Eta remambung lo boga pemajikan biduan mah. Kunaon? Ribet. Ribetna? Pemajikan biduan. Ribet kumaha maksudna? Make up malulu. Hah? Make up malulu. Make up kumaha? Beurang make up. Make up. Puting make up. Oh. Sore make up. Oh, terus. KS make up. Make upnya. Eta unggal poe make upan bae. Woi, goreng ujung na mamang mah. Beurang make up. Make up. Puting. Make up. Oh, terus? Sore make up. Make up. Na KS make up di bae. Oh, terus? Eta unggal poe make upan bae. Make up mamang moting. Unang silut. Atuh mamang make upan. Make up bae kitu lah make upan nih. Amun mobil naon? Nah, mobilan. Tuh kan? Kapal? Kekapalan. Make up. Memek. Aing mah teu salah. Sama mamang aja no pugu. Ya hayang lah tayang. Mung gula mambung. Mung gula mambung. Oh, Mung gula mambung. Kunaon tuh? Hah? Kunaon? Gula mah ayo bawa di bere rokok di beuleum bae. Dusun? Naon? Kenyot. Di beuleum. Kenyot. Adi kenyot di beuleum kenyotan naon? Heuh nya. Aja di sia lamun di beuleum, lamun ngenyot di beuleum. Ngempos gitu sia. Nya irung cahayaan besial lah. Kunaon? Irung. Salema. Salimi. Irung. Heeh. Pilek. Oh, gitu. Oh, aya teu diubaran. Enggeus tadi kencageun lu. Mantap hirupannya mang kudu wake balaka ka babaturan. Mane boga? Nanyakeun ka urang ubar mah. Ubar sales mama aya keneh hiji deui mang wayahna di agean gula lah. Aya hiji deui? Aya hiji deui. Atuh kunaon teu beja? Atuh ti tadi mamang teh nyaho ieu gula mah. Make naon? Petasan. Abo. Naon irung aing dek kabesan gitu. Oh, gitu. Eho tadi bisi ehoan. Ehoan. Tadi kuda kami dipake eho melulu. Coba. Halo. Wow, aya. Wah, coba. Halo, wow. Wah. Aya. Aya eho mamang ya lamun cok kurang teh. Halo, wow. Eta ngaranna eho. Panambulan-bulan. Komo di jero kamar mah. Bisa jadi eho. Maksudna? Urang nu ngajajal mah nu jadi eho. Oh, siap. Lamun jadi eho, lamun kudu ngajajal can dipaen ulah ka paeh. Moal. Hirup bae nya. Awas, siap. Halo. Can dipaehan. Terus ayo nyawa anu dikubur ieu. Atuh mau dain tolol Gitu. Atuh ngan jadi paehan. Atuh pan nyawa Oh, jadi eho ulah nyipang. Awas. Para bapak. Apa. Bujair atas semut. Para ibu. Abu. Ibu diparabeun ka bapak. Bapak diparabeun ka ibu. Lah. Itu. Majenak kieu nya tariris deui. Minuman lah. Minum naon nu kira ngeunah. Urang pasir maung mah pasir awi, dangdang nyahoeun. Pasir macan. Kahobi oceng mah seprit. Oh, minum seprit. Nyawan bae war asup anjing mah. Atuh kamu ucing mah asup. Minum seprit. Prit. Minum Coca-Cola. La. Minum teh botol. Toh. Diterusin ngombak. Lah manya eho nyebut.
tal. Buah-buahan melah. Buah-buah naon? Nu asem-asem. Nu kucing. Ini emang ada kucing asem. Harium. Jeruk ke naon. Oh. Buah jeruk. Aruk, kruk. Pinter. Buah salak. Lak. Buah kacemak. Mok. Buah pentil. Tih. Atau kurang macet Mamang. Orang ujungnya Terus kan. Alah, mana ge mah bisa jadi eho. Naon? Jadi eho. Mana mau jajal? Mana eho? Kurang jadi eho. Oh. Boleh deh. Bidit ciledeh meureun. Mau. Buah jeruk. Keruk. Ya, ini ambul-ambulan tapi wir. Buah salak. Kelak. Buah kasemek. Kemek. Modal sakaing buah pentil. Canasak. Baca nasak. Ai pentil kene disebut naon coba yo? Ai poho. Buah jeruk. Kruk. Buah salak. Lak. Buah kacemak. Mek. Buah canasak. Pentil. Iya sih. Si amat si ulun. Buah jeruk. Keruk. Buah salak. Lak. Buah kasemek. Mek. Buah canasak. Pentil kene. Ala-ala. Atuh aing mah sakola baheula. Lah sesoreun. Heeh. Lah sakola ge henteu Mamang. Sakola. Kelas sabaraha? Lah berhubung teu kamodalan kelas 3 eureun. 3 naon? 3 luhur bener budak. Naik kelas 3 kali. mimiti Ka tengah. 2 kali, Ka dopang. 3 kali. Turun deui. Kunaon? Loba sireum. Mamang teu bisa teu sakola ge ai maca-maca bae mah bisa mah Mang maca. Lah aing macam madu masa urang mah teu bisa. Maca teu bisa. Hmm. Nulis. Tah lamun nulis mah sama sakali urang teu nyaho eta ludah. Atuh maca teu bisa, nulis teu bisa, sakola naon ngaranna? Urang mah sakola BKI. Sakola BKI, naon artina BKI? Bubur kacang ijo. Ya, gareuseun bae. Buku dipakanda lalabokeun doang. Oh, Kursus Mamang- dong. Mamang sakola. Sekolah. Kursus. Ka Mana? Inggris. Ka Inggris. Oh. Edan. Aing kira hawarasna tuh. Kagum. Hebat. Oh, naik naon Mamang ke Inggris? Naik kapal. Bodoh. Pan? Urang mah keur ka Inggris lain naik kapal. Naik naon? Naik gerobak. Adau. Kira nyampe na. Tentu gerobak dia naik kapal. Idi. Eh. Kapal-kapal ke dusun Oh, bahasa Inggris bisa. Ipis. Namun dites. Boleh. Oh, ulah-ulah bahasa. Akhirnya memang kursus ke Inggris, ya, minumannya yang paling enak di Inggris naon coba hayu mun bener-bener nyaho. Mana lamun kadang ngasaan dedeuyeun. Inggris. Heeh. Minumannya. Heeh. Naon coba cong? Orson. Hah? Woi, durang ngebadag mang. Lah nyaho kitu. Ya, memang kurang berpengalaman. Ai mana? Orang mah ke sekolah istirahat naik hotel. Abu. Di situ makannya enak-enak. Lah nyaho. Naon? Hot dog. Ya, can sabaraha. Pizza. Ngabadag durang ge. Hamburger. Anu kitu ge loba. Aing geus. Gegetuk. Ho nginum Orson makan ketuk siapa lain Inggris. Naon? Pasir Awi. Bisa bae Mamang. Oh, Mamang yuk kursus Inggris. Heeh. Awas, lamun bener-bener kursus bahasa Inggris jawab. Boleh. Iya, awas siap. Siap. Hello my friend. Jawab. Hebat ya oli urut. Ayo. Hello mister. How are you do? Ini Pak Beli tetap bibir ini. Fine. God. Ya temenin kacomberan lu. Kan kecomeran. I got. Maksudnya bagus gitu. Bagus saya good, lain God. Oh. Fantasi dia ulin di God iya. Siap. What is your name? Heeh. Ini. Emang bahasa Inggris? Heeh. Kurang nama bahasa Sunda. Oh, heeh. Pencak mana lu keur naon keur ngegendang. What is your name nanyakeun ngaran. Oh. Misal orang keluntang lantung di laut. Aya Ya. orang ini nanya, "What is your name?" Ya. Tembalan ku saya. Heeh. My name is Ojo. Oh, bogono. Begini. Sepertinya orang Inggris nanya ke saya kumaha teh malana. What is your name? Tembalan ku maneh. Iya. My name is Black gitunya. Oh, gitu. Oke, siap. What is your name? Black. Atulah Black na bae. Abang tadi cek Mamang Black. My name. Oh, make mainan. Lato lut. My name. Oke, siap. What is your name? My name is Black. Artinya naon? Sangaran maneh ngaran urang Hidung. Segelujung lang Inggris saya. Hello man. Hah? Hello man. Naon sih? Oh, hello man. Non awewe gitu kami men. Ih, kecuali awewe men itu pantes. Jorok Mamang ih ngomongna. Ih, Hello man. naon sih men?
men eta lamun Inggris mun cek mah lalaki. Oh, mun bahasa Inggris mah lamun men eta lalaki. Lalaki. Bebeja. Oh. Lamun seperti kena maneh lalaki, urang lalaki, sarua pada lalaki naon bahasa Inggris naon kan? Beda. Bedana? You man. You man. I man. I man. You and I pak man. Bareureum sia lah. Oh, bener pinter sakitu ge mama. Asal nyambung ge geus. Lamun di urang mah benda. Naon? Jam. Di mana jam? Bahasa Inggris. Inggris mah lain. Naon? Clock. Woi, pinter pocongnya. Jadi urang jam, Inggris clock. lamun jam hiji. 1 clock. Lamun jam 2. 2 clock. Pinter. Lamun jam kateureui. Kaca clock. Nah, seberapa kaceklok? Ayo melak di Tikoro aing lah. Oh, kana kitu mah. Kateureuy. Aya keneh. Naon? Di mana mogokna bahasa Inggris. Bapak, Father, emak, mother, kucing, cat, edan. Di bapak, father, emak, mother, kucing, cat. oh lamun nu tilu dihijikeun bapak jeung emak ucing-ucingan. Kumaha eta bahasa Inggrisna? Ayo. Bapak jeung emak ucing-ucingan bahasa Inggris. Naon sih cunak yuk? Father and mother Di kamar. engket. Alah. Suwe sia lah. Atupan bener-beneran. Father and mother. Ah, Eta ieu ucing ngaranna engket. tuh. Engket-engketan. Atuh lubuh. Gitu. Anjing. Lah budak nyaho. Naon? Dog. Oh, amun bahasa Inggris mah dog. Dog. Aya we nyawi ka anjing doang. Anjing Anjing ku keluyuran ka dieu ka ditu bahasa Inggris naon? ngaladog. Dog. Lamun anjing barengakan, Baba dog. lamun anjing galak, Atuh baledog. atuh kunaon di bale dog? Ayeuna galak nu ge lain ayo. Lamun amun anjing keur kieu. Ayo. Anjing ki. Oh, anjing ki. Bahasa Inggrisna. Heeh. Dog cer. Dog cer. Pun ngecer bae tuh. Ayeuna keur kieu. Kue pancong dijieun kado si Ocong kos Aliando. Batur ge boga deuleu. Leh, Namanya kos Aliano. monya kue pancong dijieun kado tukang gendang kos Aliando pugu beungeut sakabem Israel sia. Bating mama ngomong batur ge kieu. Kue pacong di luhur pare, si Ocong mah jore. Katirisan. Kadang-dang kamanungtung tukang gendang tutung. Mina mamang daripada mana ngamonyong. Mending monyong. Kunaon monyong? Ye, nyahoun. Kayak gitu. Kata-kata cewek kampung, bibir monyong kalau diciumnya penuh dengan kenangan. Naon sebabna? Ye tarik sungguh tak kucing. Itu orang ke jelema hideng seru bae, aya riwayatna jelema hideng ge. Naon? Kata-kata cewek Jakarta lamun jelema hideng lamun dikenyot. Hanyir. Ning lele hanyir hebat. Bisa nembang gawe pun lah. Masalah nembang mah pinteran urang. Ulah-ulah tetembangan bismillah ke menang abah aing. Sasahoreun bae. Jadi ditimang gitu. Oh, konanta kue pancong jeung kado. Oh, sotong Kos Aliando. oh cek saha eta. Aja kemal. Oh, kumaha aja Jong? Ocong. Udah anak emak pangkat sepang ocong doang. Oh, gitu. Oh, cek emak. Kumaha cenah, Cong? Kumaha cenah, Cong? Ocong. Ocong. Iya. Udah anak emak pangkat tenang ocong doang. Eta cek saha cenah, Cong? Aja kemal lu. Kumaha cenah, Cong? Kumaha cenah, Cong? Jadi kieu lo. Heeh. Ocong cenah. Ocong cenah. Udah anak emak pangkat sepang ocong doang. Eta cek saha cenah, Cong? Aja kemal lu. Kumaha cenah, Cong? Kumaha cenah, Cong? Bu, batu nama isdakem. Siap. Nembang ya lah. Lih, masalah nembang pinteran urang. Coba. Kieu. Kue pacong kunaon? Beduk kenor. Ditabeungna cedor-cedor. Teu masa susuna geus kalendor. Gelaku disodor-sodor. Lu awewe tuh. Naon gitu? Mentang-mentang telaku ya kakak sesekolah ya. Jambu air di sisi pagar. Sabelah dihakan kalong. Susul air dipake anggel. Sabelah moncor ka kolong. Abo itu sama yang main di kolong kotok ya kotok dipacok muanjang ka susu. Kalinya nyolain mamang mah. Nembang mah ulah ka susu isin. Ulah. Coba. Coba. Karawang Kaci Amis turunna di mobil taneuh. Terus? Aya parawan dada geulis susuna ngambai ka taneuh. Abo. Nang kelong we batur. Cenah mah ulah ka susu isin. Lah mana ieu lah. Moal ka susu atuh lah. Atuh. Nyen getek lo batalian. Susu komplek lo badakian.
Leuwih parah dusun. Awake mah teu kudakian. Gitu. Tuh tadi biduan galeulis. Marenor, Artis. zaman karyawan, zaman artis, Iya. zaman biduan. Bener. Isuk-isuk mararandi. Mandi. Ayo digosokan lin. Saweda. Sasipat. Salipen. Semprot minyak. Minyak bensin. Aju belum lut. Minyak sengit. Oh gitu. Nyamper ka baturna. Cekannya kieu. Kemana Jabal Peot? Oh gitu. Jadi memang aya perbedaan parawan rangda. Atuh aya. Lah sasadon. Heeh. Coba lamun nya parawan rangda ini perbedaan tina naon? Dina ki hidung yang cebok. Lah sasadon. Beda. Ya sok ngintipnya mamang. Atuh yang iseng Coba lamun bener nya aya perbedaan ki parawan kumaha coba? Kenceng. Lah kencengna kumaha? Kenceng parawan mah kihna. Cobaan kumaha? Iya. Oh, co. Wan maaf wan. Maafan. Ayeuna parawan gitu. Oh gitu. Oh terus eta parawan. Oh, tawas Bu, dengarkeun. Anak ibu labukina kenceng kene eta parawan berarti. Ulah deket-deket. Kunaon? Mesin kakepret. Namun ki rangda Aya buntutan. aya buntutan. Secara rangda sih ya. Emang heuh sih. Iya, Maaf. coba. Maaf dah. Non kuda batur, maaf kuda. Eta rangda. Buntutan rangda namanya. Atuh ekoran aya. Oh bener. Lamun ini. Kan ini seri heula mamang mah. Embung lah. Embung kumaha? Geus peot ngempos. Lah cek saha? Sarua bae meureun. Beda. Coba kumaha? Iya. Ayo. Neuleun naon? Si ini jengkelun ka aing. Nih maaf nih. Bagus. Tuh. Aya. Eueuh, teka deuleu sih lah. Tadi ini Ngempos kabeh. Oh gitu, aya perbedaannya. Lamun parawan, cebokna kumaha eta? Apik Apikna lalaunan. kumaha? Lalaunan nya. Lalaunan. Berhubung sieun kene, loba kasieun panawe. Parawan mah. Oh, coba nu kumaha? Po. Eta parawan. Ih, atuh jangan ngeunaheun nya. Boro-boro maneh urang ngadengkeun ge hayang hees. Lamun rangda, Toh oke kenceng. cebokna kenceng. Kumaha coba? Wuap. Kata rangga. Non luar kayu. Menang 5 kibli ka ingleud. Bisa bae mamang. Ngomong ieu lah. Lamun ini. Ih, kan ini sok seurit teh heula mamang mah. Bebokna bade nasehat isin lah. Eta kumaha? Urang keur kieu we ieu. Cebokna kieu. Kumaha? Ulah kapok. Terus tembalang kurang moal. Kan ini beuki bae. Iya saleh aya napasang ge hajar. Emang nyanges penting mang. Sebenarnya malutnya, urang teh tadi kerja mah hayang sore kene. Hayang sore kene. Nah berhubung ka hayang nu hajar. Iya. Alhamdulillah tuh biduan misdakeng alhamdulillah kadumpul. Urang di tinggal urang. Tadi 8, dianggap 8 keur beurang 2. Di 10. 10 beuh eta bina-bina. Eta awe kabeh. Awe kabeh. Awe bencong. Heuleud, urang keur kecil baleunya. Urang geus kamanatan geus ka pancenan. Kusa. Kopi Sibul Jahat tuh. Malingan batur. Ieu mah urang. Bapak Sibul Hajat. Tah kitu. Sibul Jahat teh kieu. Disoekeun teh Sibiri ya. Bapak Sibul Hajat. Sibul Jahat. Sibul Hajat. Sibul Jahat. Sibul Jahat. Sibul Hajat. Pak, bentar rokok di Pak. Lamun teu salah ngaranna Isman. Hah? Isman. Isman. Ulah Isman bae atuh. Zaman Bapak Pak Isman. Pak Isman lebua. Wa Usman. Lamun teteh Teman. Lamun kuku Kuman. Anakna mah Abagas tadinya. Alhamdulillah urang putih bisa ngahibur. Urang doakeun mudah-mudahan Bapak Hajat sing berkah salamet. Amin. Kedua mempelai sing jadi keluarga nu sainah mamawa wadahnya. Wadah naon? Sakinah wabadah warohmah. Sakinah mawaddah warohmah. Jeung nu di Sunda tangge sing jadi anak nu solehnya. Berguna bagi nusa bangsa, berguna bagi ibu bapana. Amin. Ngomong lah kurang cepat we nya. Aya mandorna. Atuh aya. Mandor aya. RT aya. Bengkong aya. Man bengkong. Bisi mana Junatan? Urang mah geus kakencet balok. Anjing. Bejakeun nya. Mang cumannya mang. Mandor. Pakenor. Di mana nu kenceng? Ipan. Mandor. Pamanor. Aya tamu. Saha tamuna? Teu nyaho. Aduh Gusti. Nanya ka urang ge. Pamanor. Mandor. Aya tamu. Saha coba tamuna? Teu nyaho. Mangocongnya. Gara-gara kita berkompon jeung bener. Kompromi yang baru bisa bertukar pikiran, bisa bertatap.
Asa nyengsol sabola. Celana cek aing mah rapi celana ge. Astagfirullahaladzim. Cicing, nu mantap gua majikan beli kembenang jeung jarum. Isya modok amat terus di mana? Pos kasemak banget sih ya. Cicing. Diam. Siap bikin kuru bae maksudnya. Ampun. Cicing. Kita cicing. Oh, tengah arti cicing lu. Diam. Cicing. Aduh, ampun. Sial lo. You empedomek. Ya, ayo hakan sia tah ngarti teu. Calana can kenceng. Tak kadiekeun teh hiji tah, tak kadi hiji tah. Tumpang. Belanda cacingan, Bang. You empedomek. Aing mah cadagang paramek. Tuh tukang rokok mah padek tuh. You and ocong empedomek hai. Lut, maaf. Boleh nanya? Naon? Pedomek naon? Ulah ngomong ngomong Inggris be bisa, ngomong Belanda kudu bisa. En perdomek. Naon dah? Kurang ngajar kamu. Nyahoan. Iya pantasna bae nge. You and ocong empedomek seperti en webek. Wek. Maaf Tuan, saya mau nanya kenapa itu celana Tuan merosot aja? Hai, orang Belanda tidak tahu itu bahasa merosot, hai. Ini Tuan celananya kadodoran. Apa itu artinya kedodoran? Berantakan. Ya, ini berantakan. Saya tidak tahu, hai. Diperagakan. Tuan celananya kasihnya aja tuh. Oh iya gitu, peragakan tak itu bisa pusat. Kamu seperti hai monyet. Kenapa itu? Apa? Ini celananya nih, ini aing bingung tolol. Yo, saya pengen tahu saya punya celana. Yes. Dari Belanda Indonesia selalu naik kapal. Kapal Pagi sore. sore. Naik tangga. Yes. Celana kena tangga yang ocong boga paniti. Aing merosot teh nyaho, amburadul teh nyaho, panitis nyaho. Iya anak buahna Agus Dansek. Tuan maaf, makanan Indonesia, Belanda, saruan tuh. Apa itu seruan itu? Paniti. Dong, sia gaji teh sabar aja ke rumah sakit ya batur. Jengkel mah paniti mah nyaho. Padu jepret bae. Orang Belanda selalu pandai pintar-pintar, hai. Yes. Enggak seperti kamu orang Indonesia bodoh. Orang Belanda setiap pagi sarapannya makan roti. Biasa aja keles. Ocong tiap pagi makan singkong. Jangan sombong Tuan. Kemarin saya main Tuan ke rumah Tuan lagi makan combro. Sombong. Maaf Tuan. Ini apa? Ini punya warang. Yes. You pengen tahu? Pistol. Orang Belanda ke nyebrot lu ke kobra. Tuan jangan nyebrot atuh lah. Ini apa? You pengen tahu? Punya warang? Pistol. Bau sih. Minum tolol. Oh, jadi ini pistol. Medokan aing jeung sia ge. Ngomong-ngomong ada suaraan. Apa itu suaraan? Paniti. Oh, maaf Tuan, cincin pohon nilepkeun. Hampura. Ayo becong, kepret kadinya cincin. Pohon giekeun pohon. Opok sih untuk batur. Adena leutik ieu cincin. Maaf Tuan You pengen tahu punya senjata? Yes. Perhatikan. Hah? Perhatikan. Ya, perhatikan. Alhamdulillah. Tiga balas ya Ocong. Kakak ada di bukunya nak. Alhamdulillah karena pentingnya diketok. Ya. Awas. 1, 2.
Banyakan gaya luan. Hei, celana. Peso di duluan celana morosot itu di karasa. Coba ninjam. Hah? Bagian ngobrol sama aing bima panlin. Nah. Ninjam. Apa itu ninjam? Aniti. Lah. Ulah nanya di kayaknya. Sih hampang amat di pistol. Woi, panjang amat. Di mamang ngokang sih ngabandring. Aines. Itu bang. Wah mampu. Maaf tuan, BS. Petasan BS. Kehujanan. Makannya yang baik lakukan. 1, 2. Nah, gitu pegangin mual hibar iya. Oh kancur. Naon? Aduh tuan mata saya kabung dengan pelor. Siang ngapa-ngapa. Tuh. Jalan ke pistol. Nya pistolnya celana ribet ini bos ya. Makasih tuan atas kunjungannya. Saya senang cek ini saya malim belada nu edan. Pistol saya itu sama panakol kendang. Woi. Ya, makasih. Saya senang Tuan Belanda datang ke sini. Tolong tanggal 27 amankan ya, di sini akan ada pemilihan bupati atau gubernur. Iya. Orang Belanda yang tahu. Oh, udah diundang ya? Orang Indonesia itu baik-baik nggak ada. Tolong kasih amanat sama warga biar tanggal 27 pada datang ke TPS. Ngomong atuh. Ngomong ke TPS tanggal 27 pemilihan umum. Tuh nyahok kena heran nih. Tanggal 27 November. Lain Oktober, November. Ayo ngomongkan. Abe nyaho kabeh. Anu karunya ini sing teh nyahun. Ulah seuri. Jerik. Amanat. Saya kasih tahu kepada seluruh warga Indonesia. Ngasih ngomong ngasih mana? Ngasih. Nuhun mas. Nggak sakit juga cukup. Saya orang Belanda. Mau kemana? Duh. Orang Belanda. Aing pohong langsung. Dengar dulu, ini kasih nasihat. Apa itu? Paniti. Orang Indonesia kebanyakan muda-muda pada setrak. Setrak. Apaan setrak? Setrak. Yang gimana? Eta mah satruk. Setruk. Trak. Setruk. Trak. Oh, setrak. Truk. Apa penyakitnya tuan? Penyakitnya itu yang tadi tuh di kantong tuh. Oh ini. Itu mah sulit bacanya udah penyon. Ya ini. Udah sulit baca tuh. Sulit ngebacanya bagaimana ngebacanya kalau ini nih. Coba baca. Iya sarua. Nggak bisa. Sial biasa siang. Nah baca tuh. Jelas bacanya lempeng. Oh ini ya. Iya. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, serangan kanker, serangan Israel. Nggak boleh nih. Nggak boleh, makanya tuh tenggorokannya bolong kan. Dilarang merokok. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau istri mau jadi janda? Oh enggak. Jangan merokok. Udahlah saya. Anakmu pengen jadi yatim? Enggak. Makanya nggak boleh ngerokok. Itu? Saya amankan. Menta be. Udah makasih. Awas hati-hati. Siap. Aduh. Aisyah tolong kadalnya tahu lu main keplok pak. Tahu lu. Lihat, perhatiin. Bener-bener ada penyakit main Belanda. Main keploknya hulu batur. Ayo saya modal dia. Lihat ini apa dipangkat. Tahu? Yang pengamanan tersirat. Saya dianggap apa?
Pengen tahu kelemahan orang Indonesia? Ya, Pengen tahu. Kalau Indonesia pengen dia lemah, kalau dipukul lagi pasti dah. bahasa Indonesia. Lagi. 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 Modar dia. Nar kes atuh bisa jadi jatuh mah ieu. Kumaha nyar penyakit, tontak geus geura indit. Aku berangkat. Yes. Cibet ini bocarnya kabutan isukeun mata. Yo. Yo. Baru tahu saya, orang Belanda pintar ajul gedang. Weh, nyawa dia mau orang Belanda ajul gedang. Terusan lagi. Tuan, belajar di mana? Wah, di panggung kita terkeliling Itu, ya. benar bagus. Awan, Ini. oh getian gitu. Anu kencang, anu kencang. Sabodo teuing lah. UN pada domek. UN orang Indonesia. Ya. Gabehan. Dong, bayangan nyangsang lo. N pada domek. Hah? UN pada domek. Iya. N punya rokok yang sabatang. Woi, Cong. Tuh, Belanda tuh nyangsang tuh Belanda. Tuh bisa liwat. Tuh. Tuh, Belanda nyangkut, sangkut. Woi, Belanda tuh. Si Ocong mah. Belanda. Kayak sih dah. Cong. Dan tuh. Naon sih? Tuh, Belanda nyangkut N tuh. pada domek. UN punya paniti. Berdememek. Sia nyangsang dirinya goblok. Itu deui cek orang kebebeja pan di nyangsang. Eta mun tembok yang reunesan tanggung jawab eta. Ya kenyang lah. Yu para domek. Jangan naon ini budak. Asia, Idi. Udah nanya ke aing goblok. nanya-nanya ke aing. Aing nanya ke engcang. Nanya tuh. Siana galak ti heula mah. Naon? Yu. Nyangan naon? Lah kepo. Cek aing teh nanya, sakali nanya kepo aing. Lain kepo aing mah depo. Jangan termos kita emak. Oh ilah ilah cek aing doang edan. Padahal lebih parahnya na. Kita nyangan naon? Termos ku emak isya ku torek. Aing bingung ngabejana ieu. Dia nyangan termos kumaha? Aing geus neangan kasaselip kasur. Naon tumbila? Laju kemana dia nyanganna? Ka dapur. Naon? Ka jero gentong aing. Yang kuman dia mah. Eta dicekal. Saya nem foto. Sia nyangan make naon? Pakai senter. Mana senterna? Ayo. Ai di dia. Ya dia. Tadi ke didinya aku bisa dibawa. Pan bisa ai di dieu nya. Nyahonya. Ya ocong lah nyaho aing ge. Aing menang amanah. Sia culai. Si ocong le, le bener, ocong. Ai. Ocong le. Dulu alamat masak ini lo. Iya, boleh. Bisa kemana bang? Terus alamat modern lo. Itu salaman penyakit sial. Hei,
Di mana belai? Sia kemana baik? Aing mamang tolol. Main sia Gilai, bae. gilai, tolong sih kamu amang sia-sia. Kolotan aing, lut. Persebut sekolah sorangan. Bapana amanat ka aing. Oh, sahabat anak. Manya kolot aing amanat ka incu leh. Dongeng jauh. Bapak saya tolai kan? Astagfirullahaladzim. Oh, bapak kolot sia. Heuh abah aing, amanat ka aing. Amanat ka aing anakna moal mungkin ka incuna. Kolotan aing, Cong. Astaga, Sia anak saha? anak teteh sia. Sia anak saha? Tolai, Nah, emak aing anak saha? tolai. Emak aing anak keberaha? Kahiji, Nah, karena emak aing lahir, sia geus lahir encan? encan, Encan lahir, Lin. encan. Emak aing ngelahirkeun aing. Hmm. Berarti aing kolot ya encan lahir. Ah iya, ya. Yang ada puyeng ya. Ayo. Tak, bapak si amanat. Oke, heula tolol. Tapi kan aing mamang sia. Tapi kan kolotan aing. Teu bisa. Sia mah anak teteh aing. Heuh, anak teteh sia. Anu kaluar ti heula, sia apa teteh sia? Teteh aing meureun lain teteh sia. Atuh anu keluar ti heula. Ai sorangan anak saha? Tolai, Ai tet iya mana iya? tolai. Anak tolai. Aduh kalau saya tak. Atuh kalau teteh, ka kemananya na? Aduh, aja keluar iya. Ai sorangan di mana sorangan? Di mana cicingna? Di mana? Ih, masih Mang. Sorangan anak saha? Ai solong sia. Orang kasih kain. Euy, ocong anak saha? Ocong anak toyay. Ai mana iya anak saha? Toyay. Ai ocong keluar di mana? Di emak. Di masaha. Emak ocong. Oh, mau ocong ai mana iya keluar di saha? Ya di emak ocong kene. Aduh, berarti dia keluar namanya. Ulah mananya na. Aduh, kalau saha? Atuh aja si encan lahir. Keur emak aing lahir, sia encan lahir ti liang. Encan Lin. Sia main liang naon. Ya, kuain diperjelas ya. Kayak aing bingung liang. Iya diperjelas sampai astad. Sia boga teteh. Kita udah lebih sia di sini aing. Pasti Allah mah mah. Oh, ada kayak kenal penkolotan aing. Hah? Ini gimana? Oh, keder. Teteh sia Sia lahir. lahir. Kan? Lahir. Nah, lahir. Berarti kan main. Tuh nya mah aing lain. Tak, sia geus lahir encan. Encan. Can. Encan lahir kan? Can. Tak, teteh sia ngelahirkeun saha? Sia. Tak jas sia encan lahir, berarti anu lahir ti heula aing. Sia. Heeh, jas sia encan lahir. Berarti aing kolot kan? Oh nya. Tapi kan sia anak anak teteh aing, berarti sia aing mamang tolol. Anu kaluar ti liang ke saheula. Sia mah liang bae. Mun nyebut liang teh Anu kaluar ti heula saha? Ma maneh. Maing. Heeh. Sia encan lahir. Can. Ma aing teteh sia kan? Ngelahirkeun saha? Ngaraykeun sia. Sia geus lahir encan. Can. Nu lahir ti heula saha berarti? Sia. Mas sia teh sabar. Anggon aing heula kaluar kalak sia nyieun. Akhirnya masih ngalunjak ka aing lain. Geura aing menang amanat. Bener. Wuy, bener aing mah. Geus kolotan saha? Sia. Bener amanat cong, amanat saksi. Tah pas aing lahir. Aing ngaranna kolot mah kadang-kadang kadakun teh amanatnya. Iya. Kadang-kadang ka dulur, Iya. kadang-kadang ka batur. Ada saha condong napan gitu. Kan iya sama Aduh. anakna kene. Lain si Acilian harus dicong. Iya, soal aing moa gitu. Ya, keur aing lahir Geus lah hayu lah amanat naon. umur 5 tahun. Oh, Tah bapak sia amanat ka aing pagahan ocong silat. sombong hidup sia. Sia naon? Cimande, Cimande, Cikalong, Cikalong, Cikopi, Cikopi, Cikobokan. Cikobokan. Kieu sia aya eueuh. Geus geura aing mah amanat. Ayo Mas. Lamun lain amanat embung aing. Oh, ayo. Kita magahan sia. Ieu make karpet aya muntang-muntang bidang tamu. Oh, bidang tamu karpetan ya. Geura. Yo. Aing nya ngagedik ngomong heula setan. Aya suku aing di dieu. Atuh
Pan silat ngaranna ge. Silat si silat raitan pemuda sukuna jauh pada deket. Padi mah deket, mana main gede gua Atuh mamang nabe meleng. Bukan aku meleng dianya kayo Oh, enggak bilang lagi ya. Makana ulah meleng. Lamun belajar silat ulah meleng. Atuh kadian sih ya. Suku sama toko mataan. Kadian. Saya pakai pasai mas dok. Dibuka ku aing ya, tah. Buka lah aja menang sawarang gede. Tah. Aja kalau Lus, sepatu bagus. Sarung kaki dobol. Ngisi-ngisi wes yang modal. Iki nang nyokot di sampaian sih ya. Ya. Si ka dijembrat tadi. Ditayangan ku aing burang eueuh. Si kemana? Si uko yang ngomong kalau nyakin yang datang benar tuh. Atuh aing neangan ke kolong pangu eueuh, biasa dijak orai tani sih ngobrol. Ayo gerak, amun lamana teh embung. Oh, geus nyawa ini amanat, bari tuan siana lah. Atuh kadieuan sieuna. Sian kaliak deui aing. Lah atuh kaliak doang iya. Gede kumaha. Kecuali di paehan ku aing diliak doang. Ya. Kadieuan. Sian yak silat oh pantesan. Yo. Mangkeng. Nah. Ini namanya kuda-kuda. Aduh, makan kecapi aing. Bebelan sih mah. Ya, Kuda. kuda. Naon eta? Kuda-kuda. Oh, kupu-kupu. Sih kunaon kuda-kuda? Kupu-kupu. Wah, budak jelema ieu. Kuda-kuda, Cong. Kuda-kuda berapa kali? 2 kali. Kupu-kupu. Heueuh nya 2 kali. Aku macak sia yo. Sia kuda-kuda, cendek masang kuda-kuda dek jadi kipar. Kunaon? Kuda-kuda mata. Tuh aing ge nyaok kitu kuda-kuda mata. Aing Kuda-kuda kieu. atuh pan aing mah amanat guruan saasi. Aing lamun ari amanat embung Oh, aing. geus amanat lah. Bapak sia amanat ka aing. Ah, ya alona sia incuna lah. Atuh aku mah amanat ka aing. Silaan. Atuh kanyen teh sukan libur ieu. Libur ge pan aing kesel mah deuh. Kali nang banget dulu kayak di luar tahun. Maraban eueuh di situ. Lain ngobrol jeung toke. Aya Hah? aya mesti ngomong we hetan. Atuh kanyen teh si Cong. Kecuali isukan main deui, karak urang ieu mah geus anyem opat ge elos. Ya ngomong aing. Sia mah dek ieu sih. Bikangna anak-anakan deui lu bingung aing koding geus reuneuh deui. Lain salah aing tolol. Sia mah anak geus 8 koding reuneuh deui. Kane nyahun tolol. Aing ku iseng naon teh naon. Beuki jasep atuh lu unggal balik panggung ki unggal ngomong kieu sih. Oh, bener si Culai sama Rati lu. Ya aku san sek isi aing tolol. Mangkana make KB. Wah, kabeh aing mah. Oh sia mah KB dipake sih. Nek mah si latih beneran. Ayo gerak. Udah kan mahal karek 2 bulan ini. Atuh 2 bulan ge anak, Cong. Ya kedeung bagian gede. Eta nu congean anak can ieu. Can cager nu Mau camprang geus susah. Atuh deui na anak nu buduk can cager geus. Naon deui beak tokona. Naon? Ayo atuh. Asa di rempeng bae mancing aing. Da leungeun dieu. Ayo. Eta bikangna uyuhan daek. Ih. Aing mah teh hayak. Gua udah bilang yang aing ngecilok. Asal ngetawe matana porem nya ngomong. Kamu tuh lampu dipoekan. Pas poek cetrek kabeh aing nya da bikang aing gimana ya? Bikang eueuh salah kieu. Ayo. Pertama leungeun. Ayo. Dus. Kar. Asa naon kar? Senang dus. Efek yang kos beri prima, dus gitu. Aing efek kan. Jadi kare dus. Kilo usia. Nu batu nu bener. Kon. Dom. Sia teu make kondom. Nu bener tuh nonjokna nu bener. Beungeut ka luhur. Ka hareup lo. Sia kos cepot, Cong. Ayo. Ieu pertama ye. Oh, geus aing nya ho. Atuh ya ti tukang deui. Ha. Up. Huh. 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 Maju sukuna. Suku maju kan suku aing keram ya. Hii, majukeun. Goblok penyakit keram yang ngawarah jelema sih ya. Ayo. Ayo.
Langsung mentang-mentang ke jam 2 lewat langsung mulai lah cenah. Pocong yang gara balik. Yang gara ngolotan. Tadi jadi mata setan. Terus yang gara balik Pak sih. Jauh cong balik sampai imah subuh. Anak udang nu pertama, nu kedua hudang. Papa cenah ge. Kumandak ngolotan sih ya. Nek silat curhat sia. Aing mah deket ini Cilegong. Hah, bang mana? Eta di dinya. Atuh tadi aku sih ge. Tadi aku kumaha. Naon saya si luar di kamar di jero. Ya piraku aing kos kitu jeung embe, si diblon. Aya mitoh aku sih diberi. Diblon pam. Ecek kunaon aing. Ayo. Atuh ayo ka mana buka itu sih dah. Aing poho tuh sia sih ngomong bae lah. Lainnya. Cai cong. Tolol. Aing mamang. Aus aing. Tuh. Sila tangannya lu. Jong amanatnya nama amanat. Ayo panggil mah kieu sila teh. Bukan bahasa. Sini kayak dinaon orang timur. Tidak tahu eta bunda-bunda maju gitu. Atuh pagahanak gitu, Cong. Di pagahanak gitu. Iya, geura lah. Saya udah deket mit bajuan lain sakali dua aing heselnya. Nah, ayo. Aing mikna hiji doang sih. Nu aing gantungkeun ya. Nah, anu sia dua. Kieu cagak. Sakumat tanduk banteng. Mau perena nyaman. Kajenting si Cong ayo geura. Rokok teh sebatangan. Balikna awas ya aing teh agen diberi ku aing. Nu aing ge buka hiji-hiji dah tolol. Ata di numere loba. Ndak silat teh pasti aja aing. Ayo di mah mau bisa kieu. Kumaha aing masih dieu. Atuh mangkana aing di dieu minta rokok. Keuneuh balikna. Awas ya balikna teh mere. Sia ti heula beri ku aing. Ayo. Aing tangke. Si itu para sehat itu kojar silat. Di aing tolol, lamun aing tolol sih naon? Eta aing geus. Heuh. Beda di bae pan sial. Tengget. Entah ayo tuh perbentas. Suka yang salah kadang. Tuh, Ren. Kucing buduk dek ngadu ya. Ayo. Ngapain, Cong? Kumaha aing? Jelema we main liak bae sia. Cek aing ti Hangson. Papa. Dede nak sekolah. Cong anak sia, Cong. Ieu najis. Bapak, Nomor keberapa? Nomor sia. Sia teu ngaku ka anak sia Bapak. Emang izin sia? Sasaha tuh? Sia. Pan sia anak aing. Aing anak sia. Lain aing anak sia aing bingung ka sia ieu banyak anak yang Bapak kolotan anak. Teu nyahoon. Ai Bapak awet ngora. Mana? Awet kolot. Budak yeuk di leutik lebih ke leutik lebih ka kolot SD kana we sia. Astagfirullah lulus paes ya mah. Padakan anak paes. Naon sia? Nyot. Sia Muis kata kolot ka saja kos kitu wae sia tolol sia.
Coba cicing. Wis. Anak minta jajan cicing lu. Ah. Woi, mulai lu nyampuran punya. Nyampuran. Iya. Ayo, pecal gitu nyampuran. Sia leutik-leutik. Eta teh meunang kolot sia. Kajen kolot aing aya salah mah ku aing. Jangan kamu anak aing. Idi galak. Masa sian? Bapak tulungan aing. Aing dicarekan tulungan. Sia kasih culai tua ini sia kakolot nyontrol tolol. Ih sia dor. Kata curug mah di lempeng-lempeng. Ngesel-ngesel aing. Sia nu cicing. Emang dede nu cicing. Heeh. Ai dede tidak cicing. Dia bakal naon dia ngabade ka amat teu bekal. Sia mah tadi jajan. Nuk minta jajan sekolah Pak, minta 1 juta be. Sia nek sakola bener kan jablay 1 juta. Yo. Iya naon dia? Ya tas bawa buku segala naon. Bisa nyanyi. Belajar. Bisa nyanyi. Atuh nyanyi bisa belajar di sekolah. Pas wisdakem tadi. Oh, nyanyi bisa. Bisa? Masa bisa. Coba nyanyi. Nyanyi di sekolahan. Naon sia? Di nama galak bae Pak. Sekolah bantuan atuh. Besok lah naon? Di sekolah aing. Ih. Nyanyi. SD kayaknya. Di. Manya SD huwisan. Ngambek ya cong tuh. Cuma ngambek teh nyaho napas nang ke Senin Kemis itu. Ular jahat. Kocok. Mulut tuh. Ular jahat. Itu moal. Ular jahat. Kita aing main cokot bae. Tanyahoan be aing. Udah dicokot. Bapak. Iya pan topi dede Bapak. Bapak dede. Ih, siapa ngisin-ngisin aing. Aing botak, siapa botak. Batur sakola sia meureun. Aya naon sih? Batur sakola sia. Ya nyelekeun naon? Di. Naon? Imah aing di mana? Blak imah ge poho heran aing. Buku di mana? Di bawah misdakem meureun tadi. Hah? Di bawah misdakem. Isi mah helm buka helm tah. Hah? Tenyahoan buka aing model naon. Naon eta buat? Batur mah cepmek di TikTok Naon tah? cepak mekar. Aing mah beda. Naon? Cep bol nyet. Naon cepol nyet? Cepak bool monyet. Daripada sia naik ento turun ento. Ieu ge sarua. Naon? Cepmek, Cep bol cepmek. Cep cepak, cepak bekar. cepol nyet. Cepak bool monyet. Ieu ge aya. Naon? Cep dog. Naon itu? Cepak ceplok endog. Tinggal ngakan hulu aing meusia ieu. Sarua, nu aing ge cep dog. Gas. Naon sia? Naon? Ke aji. Ulah aing cepak-cepakan. Hei, nyanyi di sekolahan Pak. Biar kebunku. Nu bener sia, nu bener, gedeungan nu bener. Iya. Dede pasti bener nyanyi. Gerak. Lihat kebunku, ku jual semua. Oi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Yo, teu nyaho si Aa mah teu nyaho. Wah, kebon bapaknya geus dijual ku bapak aing kebona. Geus BKB atuh lihat kebunku ku jual semua. Siapa beli? Aing pak usut we bapak di. Lihat kebunku geus eueuh pelakan. BKB ho. Ya na leuwih parah ai bayang kene. Sia nek nyanyi nek curhat. Dia nyanyi ganti lagunya. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke WC. Naon deui basi? WC beungeus sia. Naon? Lihat kebun Pada hari Minggu. pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Yo teh nyahoon.
Waktu neka kota, bapak kan mules. Dede, urang ka WC heula yuk. Jadi pada hari Minggu ku turut aya ke WC. Sia mah nuturkeun aing. Pada hari Taian eueuh. Pada hari Minggu ku turut aya ke WC. Naik delman istimewa ku duduk di AC. Ku duduk ke samping Pak Kusir yang sedang TBC. Udah lari kenceng jalannya 100 cc. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tak tik tuk tik tak tik tuk. Ciluk. Bah. Tak tik tuk tik tak tik tuk tak tik tuk tik tak tik tuk tak tik tuk tik tak tik tuk. Ciluk. Bah. Cok naon sih? Tak tik tuk tik tak tik tuk tak tik tuk tik tak tik tuk. Ciluk. Baca, dicok. Baca. Baca. Yang naon sia? Cokolana baca coba. Wah, nih tahan maca, nih tahan nyanyi, ai mere duit malit. Dibere pedang. Nah, bener rupanya, sajutanya. Sajuta. Dibere bisa. Oh. Ah. Jual. Bagus Pak tulisan nama. Atuh, oh, anak Bersih. kakak. Bersih lesang kabeh. Aduh. Kelepak deui. Pak, ulah sok digebukan di luhur bae. Besing keluar di handap. Sia pok moal teh masuk bersih ge gambarnya gitu. Oh, tah. Es asa. Naon? Mecin. Anjong. Naon sih baca-baca belajar di mana sih ya? Pan asa mecin. Atuh sasa. Ai sasa paragi naon sih? Masak. Ai mecin paragi naon? Masak. Atuh sarua bae di. Tapi kan dia memaca. Tapi pan sarua bae. Sasa. Ya tuh aing kayak mecin kumaha? Terus sasa mau sih ya? Sasa. Oh. Oh, sasanya apanya? Jadi urang sasa bae apanya? Urang sasa. Oh, yo karek yo. Mana sih buku nak balik belum? Tak, mana? Balik tuh. Bapak aing teu ngabejaan. Terbalik. Atuh aing kumaha ngabejana orang kosong kabeh. Tah. Anak es isi. Naon? Kejo. Nasi. Atuh nasi kan sarua bae beureun jeung kejo. Paragi daang. Katusan teu lulus-lulus udah. Ih, bapak rek diatur yeuh. Bapakna. Lupa baca lah. Nah ini ya. Ini Budi. Si Budi pergi. Pergi ke mana si Budi? Bapak nyuruh si Budi. Nyuruh tuh. Lud, nyuruh si Budi. No. Oh, so bahasa Inggris. No. No smoking brot. Artinya Lakinya ceking, istrinya gembrot. Oh, mana bisa Inggris? Inggris bisa. Lamun hidung. Black. Lamun paeh. Kucing. Oh, lamun kucing. Kucing. Oh, naon? Kucing. Oh, naon kucing? Kucing cat. Lamun paeh. Dead. Lamun kucing hidung paeh. Atuh black dead. Nganyak black cadet lah. Kucing hidung paeh black dead. Lamun buku. Hah? Buku. Buk. Hmm. Di bejaan punya anak buk. Oh, bener emang buk. Emang buk. Buk. Lamun warna biru. Si bisa ongko. Blue. Blue. Sekolah tuh. Lamun buk, ya Ai buku. aya ge ai blue mah cek orang Sunda mah hewan. Ih aing menyeureut dia blue amat. Buku naon tadi? Buk. Lamun warna biru, Blue. lamun buku biru kacemplung ka sumur, Black blik bluk. bluk tolol. Baca deh. Si Budi eueuh. Si Budi eueuh teh. Oh, bener. Tadi Budi ilu jeung Miss Daskem ka Karawang nya. Urang doakeun Miss Daskem jeung sapara kanca para biduan-biduan nu geus ngahibur ka urang Pasir Maung, mudah-mudahan nya bisa muaskeun pasibul hajat. Sa urang ge tadi mari hayang kebel nya, da emang waktuna geus kaleutik pentingnya. Jadi urang sampaikeun di dieu bae. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. kalau ada umur kita panjang, Boleh kita berjumpa lagi. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.